hati teh ya Allah urang bener teh asup dimensi nu kitu tapi teu bisa balik. Asup rasana teh asup kan ubun-ubun. Kadang kan jeung makhluk deui we kan sarua nya makhluk halus oge sok kadang garde bohong lah gitu nya. Nyimpang-nyimpangkeun carita atau ngalebihkeun atau ngurang sok kadang ingat ya orang bari teh pernah awal-awalnya gitu ya diajar tentang astral. Atuh. Jadi kumanya gampang-gampang susah. Gampang mah jika nu urang dipikirkeun ces gitu bisa berhasil ternyata henteu gitu. Urang kudu cara lalaku urang mungkin mun bari teh urang diajar ditah puasa mah, ditah naon mah gitu, wiridan mah gitu. Bari teh urang beurangan sarua. Bari teh urang beurangan gitu. Sempat gitu ditanya ku guru urang, "Erek lebih ke mana sih?" gitu. "Mana mau diajar gitu, lebih ke mana?" Urang bari teh kan berpikir hayang tentang kekuatan, kesaktian, tapi nyatana pas ke urang di cara lalaku urang dicobaan, kok dapatnya ka dieu ke tempat hal-hal yang mistis gitu. Maksudnya dalam arti mun teh mengasah mata batin, kebatinan lah jadi lompat kadinya gitu, lain tentang kekuatan kesaktian urang. Kadi-kadikeun da lain tujuan urang teh terus lah dicobaan. Beuki mepet kadinya berhalangan jeung makhluk gitu, diganggu mah asana mah sieun gitu urang beurangan zaman. Sieun ngadenge suara, ngomong ngadenge ieu gitu, naon-naon mah sieun, kadi-kadikeun urang dicobaan terus. Nyobalah hiji waktu orang nyoba cek urang teh coba ya pakai ieu cenah pake teh paltot ibarat mah titikan na tembok cenah terus jauhan 2 meter pandang terus cenah terus kumaha kudu sapaka leungit eta cenah si titik eta teh tapi dalam keadaan caang gitu henteu urang teh poek teh kan kudu mengasah heula panon kayakna mah gitu kepekaan panon gitu ditingali mitina mah anggar we bari maca amalan teh kitu cicing kadek-kadikeun nu lompatan si titik teh jiga sireum urang nu ngaco kitu panon urang nu ngaco teh apakah bener ieu gitu tah kadek-kadikeun urang teh diteruskeun eueuh si titik teh panik urang teh nah titikna eueuh aya pas geus titikna eueuh jauh blang tembok ieu teh katingali ku urang sempat kieu nya sugesti urang meureun si tukang tembok teh katingali kan di deukeut tatangga urang tukang tembok urang teh keran ditinggali teh jelas pisan keran gitu. Manya sih orang bisa ningali kieu gitu. Meureun ieu mah gitu sugesti urang kadi-kadikeun urang teh dilatih. Awalan ieu bisa astral projection teh. Aya babaturan ya. Ya eta lah gitu baturan deket urang. Mana mungkin aya musibah kalengitan HP. Kalengitan HP pas mainna teh minta tulung ku urang. Urang bari mencoba oge gitu nya maksudna bari nulungan bari mencoba. Dicobaan lah ngan meta waktu hungkul da teu bisa gancang gitu orang butuh proses cobaan dah yang asal projection teh dengan berbagi amalan terus pernapasan diatur keheningan gitu segala soalnya melenceng sedetik bisa kabur oge gitu pandangan orang dicoba mitir mah can beunang tas kadi-kadiekeun urang beuki yakin teh aya titik bodas sih dina pandangan urang teh jauh bisa titik bodas teh pas titik bodas eta beuki deukeut urang teh ngagajel asup titik bodas pas ngagajel kan titik bodas eta anu kurang di pikiran teh ka hiji tempat anu keur dikuak eta masalah eta ojong jiga ngeblag gitu blag di hiji kamar cuang ceuleung urang teh urang di mana gitu pas ningali aya babaturan urang teh keur sare make cara pendek sakieu malikna ka dieu kurang teh ngasih aya di dieu ieu teh urang ngimpi eta naon gitu pas gitu di kamar manehna jigana pas urang ningali kanu ieu ningali kanu pantau molong aya jelema ngaliwat katinganna mah ngaliwat ngan balik deui ngaliwat teh melong gitu meureun ngali anu baturan urangna sare asup ka jero asup teh babaturanna meureun deuk ngahudangkeun pas tinggal dicopot HP-na kurang teh ditinggalikeun tapi urang teh bisa sugan diceklan leuweung si eta kutu desana geus pernah kajadian maksudna asa beda jeung urang mah waktuna sama yang sama ya ya hari yang sama jeung waktu yang sama kan eta urang mah kayak dijawab lah mungkin ya yang sudah terjadi gitu. Urang teh ditinggalkeun sih jeung eta teh mau HP-na ciri-cirina beungeutna sapaka kitu fisikna kumaha.
ditinggalikeun kurang teh dituturkeun keluar teh aya babaturanna di luar kaharewosan ngobrol masalah handphone eta hayang dijual gitu hayang kajual tah pas dinya urang teh sempet tah urang teh oh iya mungkin teh caritan asina iya berpikir urang teh hayang balik deui ka Nuraga ya pas kan inget dah udah cemburu urang teh lobakeun innalillahi urang teh teu balik-balik dan teu balik-balik nah urang teh ieu urang pikiran teh oh da urang teh asup teh ka titik bodas kudu balik di ka titik bodas eta nah titikna eueuh aya pas tingali anjing urang ada jiga nu cengkat gitu aya nu nyekelan anu kieu aya nu nangkep itu di dieu tapi ka dieu nyekelan si gadona kanu ieu gado si makhluk eta teh kanu tak urang heeh aya urang pas malik itu urang teh bisa dijomblong kieu mana menyeringai kieu kalau nanti gitu jelas pisannya mungkin kunti gitu tangan teh nyaho gitu nya baju beureum atau naon nah ningali kitu mana kitu pisan kanu gado kanu gitu gado nyeringai gitu kata dia nyisiri eta mah urang dan babacaan amalan naon lah sesuatu amalan anu urang pernah paham gitu asa teu metu gitu maksudna asa teu kaluar gitu biasanya orang kan asup ka dimensi posisi dimensi anu yang sudah terjadi gitu tah anu jadi teh rawan teh eta maksudna teh ketika orang pas ada asup ke hiji dimensi atau ada balik deui tah eta dicegat di tengah-tengah gitu kabayang teh dan paniknya kumangan inget orang pas ada mulai ritual eta teh aya barudak urang gitu tidinya kadenge ngobrol terus aya nu ngaharewas kanu ceuli nu sholawatan anu naon asup kanu dimensi urang eta teh inget suara si ieu urang teh buru-buru bari maca amalan teh mana buki nyering aya bari kitu kabayang si ieu teh jeung soek ka dieu tah den di urang teh kitu tah heeh sabelah da mainna dago si makhlukna kan ieu anu tak urang jadi urang teh ngomong ke kitu heeh kitu tah kata buktinya asa aya nu ngade sholawatan buru-buru urang teh sampai ka hati teh ya Allah urang bener teh asup dimensi nu kitu tapi teu bisa balik panik ongko gitu dirinya urang teh inget terus yang baca amalan sama pas asup rasanya asup kan ubun-ubun ngegeblag gitu jo berat pas nangtung gitu jo liurna eta jeung hudang sare di hudangkeun jeung lulungu sumpah diajak ngobrol budak teh budak nyari budak paranik banget ini maning semua orang sakapiasa coba budak urang mah bias gitu kan cenah si urang eta syukur alhamdulillahnya kitu keur makarak mimitian urang mimiti gitu mencoba gitu gituan langsung gitu kayak orang menedina ada asralan gitu orang berpikir heula gitu berpikir dalam arti resikonya yang orang maksudnya lain-lain bong ting nulungan batunya maksudnya resikonya yang orang kecuali mungkin urgent pisan gitu maksudnya anu kudu gitu orang teh ieu mah sakilana masih kene bisa berupa petunjuk yang lain yang mungkin nyoba yang lain kebayang untuk bisa balik deh gitu amit-amitnya tah sempat tah urang teh sabaraha ieu mingguna di dinya ngobrol jeung guru cukup dicarekan kan guru orang tuh mah wah teh nyobaan gituan tanpa didampingi anu ngarti gitu tanpa dimong cenah teu cilaka oge Assalamualaikum kenal ya enak di mana bro di mana ya sekarang yuk siap siap mau goreng nggak teh mau goreng siap Yuntun loh ente liurnya ngobrol tuh liur tuh gitu liur itu juga tidak biasanya gitu misalnya cara biasana sok heureuy gitu nya